mitra anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Atuh para mitra dongeng nuju diaca ku Mang Jaya carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang. Karangan Kileksa ayeuna teh nincak bagian ka-88. Mangga nyangakeun we dongengna etang-etang hiburan pangbeberah mana. Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mang Jaya official tiasa katampi kalan kabingan. Teras para mitra sadaya upami bade ieu para mitra nyekal para mitra sadaya kitu nya. Bade nyekal kitu nya. Atuh ieu disebutkeun kenewak nyekal gitu. Kenewak nyekal para mitra sadaya kitu nya. Kenewak para mitra sadaya ngarawu gitu. Kenewak cenah para mitra atuh harita teh cenah nyekal bari terus ngarawu kitu diandawisna. Mangga dongeng urang teraskeun deui carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang karangan Kileksa ayeuna nincak bagian ka-88. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang. Ieu dongeng karya Kileksa kahaturkeun etang-etang hiburan pangbeberah mana. Ayeuna nincak bagian ka-88. Mangga urang teraskeun para wargi. Atuh Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang karya Kileksa dina bagian ka-88. Harita Rona tuluy nyarita. Naon palebeh eta mah dicalangap kitu? Siga nu kabeureuyan. Aya jurig eta bari riwa. Abdi masuk leuwas bilih ka barerang. Ceuk hiji Rona bari neuteuk. Manehna ngadak-ngadak pating puringkak bulu punduk da puguh keur aya dina kaayaan nu werit pikasieun. Cilaka euy. Aya maung di jalan megatan ka kuring. Aduh, untung bisa kene lumpat. Salamet teu diganggu ku sakadang maung. Tadi nama kuring teh rek ka imah mangkuri payang ngarona ngarapuguh. Jawab halebe. Dari pisan panon melong kana ka jalan anu tadi aya maung teh. Heuh, kutan teh aya maung di lemur. Na maung naon terus ka lemurnya? Duh, dupi abah menak maung deui. Ceuk eta Rona ka Bah Jilun. Teu abah mah teu manggi maung. Manggi ge ucing belang abah mah. Wah, kira aku maung jadi ucing belang, ulah bohong abah. Sakitu pangripuna teh rek ngabohong. Ulah pura-pura wanian da abah ge pangsieuna, buktina we tadi lumpat geuning teu bisa lumpat. Kalah rangah bari calangap, palebe nempas bangun teu panuju. Disangkana Bah Jilun teh api-api wanian, teu sieun ku maung embung disebut borangan ku Rona nu aya di dinya. Ih, ari palebe. Lain kitu atuh, tapi bener-bener ieu mah ucing mah maungna teh. Malah ku abah di balena ku batu peletuk kana bejeungna baletet lumpat bari di sana. Iuk cenah mauk cenah kitu. Ceuk Bah Jilun bari pepeta. Nyarita daria pisan tapi ku palebe mah keukeuh dianggap ngawadul lantaran tadi teh yakin aya maung. Wah, bohong, mustahil maung jadi ucing. Mustahil abah bisa maledog maung nepi ka mauk-maukan. Moal abah paling ngadeg-deg abah manorok tok. Da tadi ge ku kuring kadenge bujur abah meni batuk berat berit-berut. Cek palebe deui. Ba, jaspira aku teu percaya ka abah. Bener palebe ucing nu tadi teh, lain maung. Pugu abah ge heran tadi teh. Kakara manggih nu kitu, sing percaya we ka abah palebe. Bah Jilun keukeuh. Lantaran manehna teu rumasa ngabohong da kitu ceuk tetempoanana. Na kumaha sanyana tuh bah? Naknya jadi ucing. Bi ari palebe meni teu percaya sakusakalinya. Kieu geura. Barabat Bah Jilun nyaritakeun pangalaman nu tadi. Basa manehna sieun ku maung diterangkeun kalayan sajujur-jujurna. Malah calana ge baseuh ditembongkeun ngarah palebe jeung Rona percayaeun. Sarerea olohok bengong aya nu percaya jeung aya nu henteu. Waduh, ajaibnya bah. Mun kitu mah urang teh kabobodo atuh sabab ucing disangka maung. Tapi kan nyeri suku balas di tatarajong. Lumpat sakalumpat lampe teh nolih kana naon-naon ari pek teh nu dipikasieun ucingnya. Nya, abah ge heran atuh da teu kaharti ku akal. Jep sarerea jempe. Ciptaan jeung sawangan kana maung jeung ucing leungit. Naon-naon nu dicaritakeun ku Bah Jilun kacipta dina lamunan.
Kulantaran sararea manteng kana eta ciptaan atuh ai gaur teh di hareupeun gardu aya maung disada sora euneur handaruan. Wah, maung. Bah Jilun luncat kana sisiku tereke naik kana para gardu. Nyempod bari muntang kana usuk. Nu sejen pating gurawil muntang bakat ku hayang luhur padahal magarduh teh kacidahanapna. Dirawel ku maung ge babari mu nya aya. Palebe kabawakeun muntang meniti peperket bakat ku hayang page. Tapi ari suku ngagantung kana palupuh teh anggangna ukur sajengkal. Sarerea panik, sieun ku maung anu ngagaur hareupeun gardu. Tapi ngan sakali-kalina da saterusna mah jempe malah meuni simpe teu aya naon-naon. Tekung silila kadenge nu leumpang pating gerendeng, beuki lila beuki deukeut antukna tarepi ka gardu. Horeng Pak RT jeung ading dituturkeun ku anak buahna aya kana 11 urangna. Rob ka garduh barang eta kaluhur meuni colohok malah ading ngabarakatak seuri. Nanaonan ieu teh, Bah? Ngadon ngagarantung kitu kana usuk. Orai kumaha ieu teh? Kalakuan teh bet lalabora bet jiga kalong kitu. Nu maruntang kana usuk garduh pating raringeuh tuluy melong ka handap. Barang geus sidik nu nanya teh ading sarerea tarurun deui kana palupuh. Malah palebe nurutan gujrag kana palupuh mending ngarempod bujurna. Da ceuk rarasaana maluhur ari pek teh teu karasa seueulna da handap. Karasa gek atuh dariuk bangun reuwas sarerea pias panon pating bunceli. Aya naon ieu teh meuni jiga nu sieun pisan. Pak RT nanya bari neuteup. Hatena heraneun kana kalakuan nu aya di gardu. Aya maung Pak RT, aduh. Bieu teh disada hareupeun gardu. Na ka mana ayeuna nya da tadi masirik di dinya tah. Matak sarerea muntang oge bakat ku sieun ku maung. Tapi na ayeuna teu naon-naon nya. Ari Pak RT teu manggihan maung kitu, jawab Bah Jilun. Ditungtungan kutumanya deui ka Pak RT. Maung di mana da teu ngadenge maung kuring mah. Mun sora ucing kungsi ngadenge, memang hareupeun garduh jiga nama. Beda urang teangan. Pak RT rarat-reret kaluareun garduh malah sararea milu ngareret neangan maung teh. Tapi barang direret kaluar nyampak aya ucing keur cumagung. Matana bolotot melong kanu di garduh. Cakakak ading seuri meuni jiga anu bungah pisan. Lantaran nu disarebut maung ku Bah Jilun jeung baturna teh. Buktina mah ngan saukur ucing belang segede bitis kolot. Piraku ucing disebut maung. Kacida teuing abah mah piraku teu katembok ku sarerea. Moanya sarua bodona atuh. Piraku can arapal kana rupa ucing meh aya. Aya wae mah kolot teh. Ading nyarita bari nyakelan beuteung. Panon melong ka Bah Jilun jeung palebe nu keur colohok bengong. Geus lah ulah nguruskeun kitu patut beureun oge. Teu kudu dipikasieun ucing mah da di lembur urang ge loba. Ayeuna gara dariuk sing tarapti kuring rek menta laporan ti nu nyarusul musuh. Kumaha atuh ieu teh meuni simpe teu puguh laporanana? Ceuk Pak RT bangun bingung. Teu malire ka Bah Jilun jeung baladna. Nu ngahuleng keneh teu ngarti ku perkara ucing sabab eta kajadian teh mangrupa hiji gogoda. Atawa salah sahiji tilu jadi sabab kana gagalna pagawean. Sarerea nurut guk gek dariuk dina palupuh aya nu nangkeup tuur aya nu ngajogo. Aya nu nyarane jeung sajabana tapi aya ge nu teu kabagian diuk lantaran teu asup kabeh ka gardu. Bae atuh Pak RT nya kumaha tuh terusna ieu teh? Beunang atawa henteu musuh nu kabur teh? Bah Jilun ngamimitian deui nyarita. Panon melong ka Pak RT. Atuh harita Pak RT tuluy nyarita. Ai kuring mah teu manggihan naon-naon Bah basa tadi ngadenge nu pating jarerit teh nyebut jurignya. Kuring mah teu manggih bangkong-bangkong acan. Tapi kumari jang ading naon nu kapanggih? Pak RT mariksa ka ading. Tuh hasil Pak RT teh tapak naon-naon. Kalah manggih ririwa we nu ngahalangan jalan, ngegantung dina dahan sawo deket imah Aki Sahlan. Musuh nu lapur teu aya tapak-tapakna acan, jawab ading bangun handeueul. Lantaran Aki Jumin jeung Ruhya teu kapaluru. Ari nu sejen kumaha? Pak RT ngareret ka baladna nu ngariung. Saterusna anak buah Pak RT mere laporan saurang-saurang. Rata-rata ngabejakeun yen teu hasil ngan ukur mareunang kasieun. Lantaran diganggu ku ririwa atawa jurig anu memang disebarkeun ku Aki Jumin pikeun nyingsieunan urang Cibonteng nu ngudag ka manehna. Pak RT kacidahan handeueulna lantaran usahana dina ngudag musuh teh teu hasil. Matak namahan melang jeung hariwang bisi Aki Jumin ngaganggu ka pangeussi lemur nu leuwih bang. Waduh kumaha atuh nya Bah, teu hasil usaha urang teh yeuh. Naon kudu dipilampah mun geus kieu? Sabab Aki Jumin jeung si Ruhya teh teu kasusul geuning,
cek Pak RT bari neuteub ka Bah Jilun nu harita keur ngahulang. Nya duka teuing atuh abah ge sarua ngarasa bingung ieu teh. Sabab teu bisa maluru Aki Jumin jeung incuna. Da lamun abah teu kieu mah tang tu rek disusul aja nepi ka mana oge. Malah tadi teh geus ini jeung palabe rek maluru Aki Jumin. Tapi rek nyimpang heula cenah ka Imah Mangkurip. Da abah teh ngarasa melang atuh bisi Mangkurip meunang cilaka. Jawab Bah Jilun dari anaker. Tulus ngareret ka palebe menta dibantuan. Palebe surti pok milu nyarita. Mohon Pak RT kuring rada haneueul ku ayeuna kitu teh. Lantaran musuh urang tetep bakal mulayaban di lemur urang. Hari tadi kuring teh bareng jeung si Abah rek ka Imah Mangkurip. Kaburu aya gogoda dipegat ku ucing maung. Kumong ucing tak kitu Pak RT. Cek palebe. Kumaha atunya bawa nya Mangkurip teh aya nu ngaganggu ya. Sabab tita dari kene can katempo. Nah teu milu kaluar kitu. Pak RT kakara inget ka Mangkurip nu harita teu milu ngariung di dinya. Ayeuna mah kieu atuh Pak RT. Kulantaran Mangkurip teu aya temong di dieu kumaha mun urang teh angka imahna. Lantaran sanu nyaho atuh di ditu aya kajadian nu matak leuwas. Da sarerea kalah ngarudag ka sisi lemur. Mudag musuh upama kasaluyuan mah urang ka dari itu ayeuna. Ceuk Bah Jilun bari nangtung. Najan neang ka ngahaja rek neang ka Imah Mangkurip. Ieu atuh da nya buru-buru urang teang bising kumaha. Pak RT satuju pisan. Da nya inget ka Mangkurip nu can aya tepung. Geus kitu mah teu laloba deui catur Pak RT milih jalma keur marengan ka Imah Mangkurip. Ari nu sejen sinang harona deui atawa ngajaga lemur nepi ka isuk bisi aya deui nu matak leuwas. Sanggeus tarap ti bring limaan ka Imah Mangkurip, Pak RT jeung Bah Jilun leumpang ti heula dituturkeun ku ading jeung palebe. Tukangeunana hiji kolot nu kasebut kapalarona peuting eta. Tekung silila sararea geus terepi ka pakarangan Imah Mangkurip. Tuluy sararea ngaliud di buruan bari rarat-reret nempoan kaayaan di dinya. Para mitra kaum dangu, Pak RT tuluy uruk salam sababaraha kali, tapi teu aya jawaban. Puguh sararea reuwas bisi Mangkurip jeung kulawargana areuweuh. Walah, nya kamarana nya? Buah-buah areuweuh ya? Ceuk Bah Jilun bari rarat-reret ka pipir Imah. Malah ading ge teu daek cicing lantaran ngarasa hariwang bisi nyinining leungit bisi Mangkurip cilaka. Keke urang geroan sakali deui. Araya eueuh itunya, ceuk Pak RT. Bari tuluy ngagorowok rada tarik. Ngageroan ka Mangkurip tapi Mangkurip mah teu aya nemalan. Kalah norojol bioon bangun rusuh, buuk kusut samping rada ngaleleke kolotrak mulak muka pantok pok ngajawab. Ada teu aya Kang Kurip mah pan tadi teh milu ngudag musuh. Cenah bangun reuwas sok sieun Mangkurip leungit da tadi mah init. Oh, kitu na ada teu tepung jeung kuring. Ka mana nya? Bawa kamalinaan si Momang teh bisi terus ngudag musuh kanu jauh. Pak RT hariwangeun. Panon melong ka bioon nu nangtung di lawang tepas. Lupi Pak RT bade naon atuh aya kajantenan kitu? Henteu bi ngahaja we ka dieu nempo bisa aya kajadian nu tumiba ka kulawarga Mangkurip. Lupi nyininingnya aya henteu bi? Ceuk Pak RT bari tetep melong ka bioon. Hatena can teteg bisi nyinining leungit, ari bioon teu gugup da yakin nyinining mah aya. Aya pun anak mah da sarena ge sakamar jeung kuring. Ngahaja teu dijauhan da sieun aya nu maling deui kawantu keur sakieu weritna. Nya syukur atuh ari aya mah. Kuring ngarasa bunga. Pak RT ngemplong hatena lantaran ngadenge nyinining aya di Imah kalayan salamet. Tapi bareng jeung kitu ading ngareret ka pipir Imah nempo janela kamar muka. Ari itu kunaon bi? Nah janela muka geuning. Ngahaja kumaha? Ceuk ading bari neuteub ka bioon. Puguh sararea ngarenjag meniba reuwas. Harita teh manehna para mitra. Barang nempo ka pipir Imah hayang sidik kana janela nu muka. Bioon reuwas manehna lumpat ka kamar rek nempo janela nu muka teh. Barang geus tepi tetela nyaan meningah ulang lantaran geus yakin ka Imah aya nu unggah. Pak RT jeung para kancana harita bareng ngalaporkeun kana kajadian, nyalampeurkeun kana janela nu geus muka. Narangtung di pipir Imah nitenan janela nu muka. Sabab perlu ditaliti kalayan ati-ati bisi aya bangsat atawa jalma jahat nu asup. Yakin urut nyokel ieu mah lantaran aya tapak bedog ye. Tapi naha naon nu dipaok nanya barang atawa duit kitu. Cing paring sakajero bah, ceuk Pak RT bari ngareret ka Bah Jilun. Tapi kaburu aya bioon nu ngelowal ti jero bari pok nyarita. Kumaha teh Pak RT nasaha atuh nu mukakeun janela nya? Da barang mah teu aya nu leungit ngan kasur meuni ledug urut naon atunya? Ari nyening di mana sarena?
Pak RT Malik nanya. Hatena teu ngarti kana kajadian eta lantaran nyinining diakukeun aya ku Bioon sedeng janela kamar aya nu mukakeun jeung kasur ledung. Adapun anak mah aya geura urang ajak ka dieu. Bioon kaluar ti kamar nyinining. Tuluy asup ka kamar manehna nu dipake sare ku tiluan. Lantaran hayang aman tea, kasampak nyinining geus hudang sabab kagareuwahkeun ku nu cacarita di luar. Bioon bungaheun. Nyai, hayu urang ka tengah imah itu kamar nyai aya nu ngasupan. Janela aya nu nyokel jiga bati heula geuning. Pak RT jeung kaca-kacana geus araya di luar keur nalungtik. Yuk kaluar nyai ngara Pak RT teteg manahna. Cek Bioon bari neuteub. Ka nyinining atuh teu kudu ngadua kali ngajak. Lantaran nyinining ngarasa panasaran jung nangtung tuluy ka tengah imah. Dibarengan ku indungna sup ka kamar manehna nu geus kaasupan bangsat. Barang sup ka eta kamar sarerea meuni bungangang milu bunga. Alhamdulillah. Geuning salamet nyinining mah kumari barang-barang aya nu leungit atawa henteu. Cing pariksa sing api kadinya. Pak RT nyarita bari nolol tina janela. Panon melong ka nyinining nu sejen lugina hate lantaran nu dipika hariwang yakin salamet. Komo ading jeung Bah Jilun mah duanana bungaheun pisan sabab teu peunggas sarpan. Teh nu coceng parabot oge Pak RT barang-barang sejen tetep dina tempatna. Teu aya nu leungit supados gampil mamang atuh kalebet sadayana. Ceuk Bioon dari anaker. Ngarah puguh nalungtikna. Ku Pak RT kahartieun terus ngajak ka babaturanana sangkan asup ka jero imah. Panto hareup buru-buru dibuka ku Bioon bus sarerea ka jero tuluy ngariung di tengah imah. Nyinining milu ngariung pok nanya ka Pak RT. Pak RT nasaha nu kumawantun muka janela wayah kieu nya? Bangsat atawa naon nya? Abdi mah reuwas bilih si Ruhya ka dieu deui jiga ti payun. Kumawi nyai. Pangna mang ka dieu oge apaan hoyong ngayakinkeun ieu teh naha kumaha kaayaan di dieu. Lantaran tadi teh di luar mah rame pisan tas aya kajadian nu kacida mata kreuwasna. Aya musuh nu jirimna manusia jeung aya musuh nu jirimna siluman. Hal ieu kacida mata kreuwasna atuh. Lantaran aya hubunganana jeung Aki Jumin. Saterusna nu nyokel janela oge moal salah tangtu si Ruhya atawa Aki Jumin. Da kitu sangkaan mang teh ngan ayeuna mang minta kayakinan nu pasti. Nah nya teh barang teu aya barang nu leungit. Lamun nya pasti nu unggah ka kamar teh si Ruhya da manehna ngan butuh ku Nyai Wungkul. Tapi mun aya barang sejen nu leungit tangtu bangsat nu biasa. Da kitu kahayang mang teh sing pariksa nu apik. Pak RT meuni keukeuh. Nitah mariksa barang-barang nu aya di imah bisi aya nu maling. Bioon jeung nyinining teu talangke terus mariksa kaayaan di imah. Mani apik jeung taliti sagala ditempo jeung dipariksa. Lomari dibukaan bupet jeung nu sejena dipariksa apik naker. Tapi yakin teu aya nu leungit. Sabab kabeh ge araya keneh malah teu aya di tempat. Malah teu aya tempat nu ruksak geus yakin kitu mah. Bioon para mitra jeung nyinining dariuk deui ngariung pok nyarita. Da yakin Pak RT. Sadayana barang-barang ge aya malah atos ge teu ical. Tetep aya dina tempatna. Rupina mah yakin pisan nu unggah ka kamar teh si Ruhya nu bade ngiwat pun anak. Untung we pun anak sakamar jeung kuring. Da geus meunang badami ti siang keneh, tapi kumaha ayeuna atuh salajengna? Asa kaweur jeung keueung ari kieu mah geuning bising si Ruhya jeung akina. Tetep we ngakalakeun ka kulawarga kuring, khususna ka pun anak. Kitu ceuk Bioon bari neuteub ka Pak RT kalayan daria pisan. Harita nyinining tuluy nyarita deui. Muhun Pak RT bising si Ruhya panasaran. Bisi balik deui ka dieu sabab pagawean nu tadi teu hasil. Sok sieun ngunak-ngunak we ka kuring Pak RT. Ceuk nyinining milu nyarita. Hatena jadi keueung aya kajadian kitu teh. Memang saharitaeun mah salamet matak gede hate jeung bunga. Tapi keur kahareupna mata ketir bisi Aki Jumin datang deui bari mawa niat nu leuwih jahat. Yakin atuh mun kitu mah nu nyokel janela teh moal salah deui tangtu si Ruhya atawa Aki Jumin. Sabab nu jadi sasaran pokok dina ieu perkara taya deui ilian ti nyinining. Tangtu we mun teu hasil teh bakal ambek manehna teh. Sarta sakali mangsa mah bakal datang deui ka dieu. Ceuk Pak RT salempangeun. Tapi teu bisa mutuskeun teuing kumaha kuduna sabab matak bingung yang hareupan Aki Jumin mah sieun matak namahan parna. Nama ge kudu bingung ayeuna mah sing waspada we sarerea. Sabab bari ngalawan secara langsung mah moal bisa. Oge lamun newak moal kuat. Ayeuna mah urang sing hati-hati jeung taliti. Kudu nyieun akal tareka nu hade keur nyingkahan balai. Urang ayakeun rona we di unggal peuting. Kenapa anu bakal ngaturna? Bah Jilun nyarita dari anaker. Pak RT bungaheun lantaran keur bingung aya nu usul alus. Tah bener bah. Ayeuna mah kapaksa imam mangkurip kudu dijaga. Kudu aya rona nu khusus ngajaga imam mangkurip. Perak jalankeun ku Abah.
mimiti peuting ieu bisi aya deui kajadian model naon teh ayeuna bisi ka dieu si Jumin teh tah. Pokona mah kudu beres ku abahnya tapi kudu badami jeung Mang Kurip sabab bisi aya aturan sajen nu leuwih hade ceuk Pak RT. Satujuan pisan kana usul Bah Jilun. Ngan hanya kal Mang Kuripna eueuh. Lah teu kudu neangan Mang Kurip. Ali mah bisa dijalankeun kuring pikeun ngajaga imah Mang Kurip mah teu hese. Talingakeun we ti kajauhan, hartina mah ngajaga imah teh teu kudu cicing di dieu. Malah ulah jiga-jiga aya nu ditalingakeun. Ulah jiga aya nu nungguan kudu sinati iseun, ngarah musuh datang teu asa-asa. Tangke bakal kanyahoan, ceukna saha nu datang? Nah bener si Jumin atawa lain kitu Mang? Ceuk Ading. Bari neuteup ka Pak RT terus ka Bah Jilun jeung Palebe. Tah bener atuh alus. Prak jalankeun kujang Ading jeung si Abah. Milih lah sakira naon teh milih batur sakira bisa dipercaya ngarah teteg. Pak RT mercayakeun ka Ading jeung Bah Jilun pikeun nalingakeun imah Mang Kurip. Mangalahkeun bae urusan imah kuring jeung Abah. Ari Pak RT mah teangan Mang Kurip eta tanyakeun ka batur, ka mana lumpatna atuh? Piraku can balik keneh wayah kieu. Apa nu sajen mah geus daratang ieu teh? Temal Ading manehna ingeteun ka Mang Kurip. Nu can aya keneh balik. Munya aduh. Kumaha atuh ieu teh nya mun atuh teangan? Ceuk salah saurang nu aya di dinya. Kumaha tukang Kurip teh nya lah ka mana milariana nanya. Kuring mah hariwang bisi meunang kacilakaan maklum keur werit Pak RT. Bioon maneh reuwaseun pisan. Keun ulah salempang tangtu ku kuring bakal diteangan. Malah moal ngadaguan isuk pageto ayeuna pisan bakal diteangan. Rek atuh diatur ku Ading jeung Abah. Kuring rek neangan Mang Kurip. Bising kamalinaan babakuna mah. Ari Nining jeung Bioon nya. Sing tenang we, sabab di luar rek ditalingakeun ku Rona. Tak kitu we ayeuna mah. Ceuk Pak RT mungkas riungan. Terus harita para mitra sadaya amitan ka pribumi sarerea kaluar. Bioon jeung Nining dariuk duaan di tengah imah teu darek sare deui bakat kureuwas jeung baluas. Hariras ku kajadian tadi nu yakin batak ngabahayakeun ka kulawarga Mang Kurip. Gancangna catur imah Mang Kurip geus dijaga ku Bah Jilun jeung Ading. Ditambah ku Rona opatan ngajagana ti kajauhan. Ditalingakeun ti unggal juru bari tetep tatan-tatan pikeun ngajaga sagala rupa kamungkinan nu bakal tumiba. Ayeuna kocapkeun Mang Kurip. Harita basa di lemur Cibonteng aya ribut manehna kaluar ti imah. Terus muru kanu loba jalma malah basa Bah Jilun rubuh ku Aki Jumin ge nyahoeun. Ngan henteu maju ka hareup, cicing di tukang bari tenget ngabandungan. Sanggeus baturna riab ka unggal madhab, Mang Kurip milu mudag rek neangan Aki Jumin. Harita Mang Kurip lumpat ka keulah kaler dibarengan ku baturna duaan. Kurang ajar si Jumin teh, tetela bener beja ti kua kampung teh. Mun kieu mah lantaran teu kungsi saminggu geus datang. Sigana aing kudu nekat mun kaya kieu mah dipegat jalanan balikna sia ku aing. Ceuk hate Mang Kurip bari lumpat ka beulah kaler. Malah lila-lila papisah harita teh jeung baturna. Terus Mang Kurip mah ka jalan sisi lembur, lumpat sorangan siga taya kapaur padahal mah harita teh poek. Jeung jabah keung jeung geueuman mata koream lumampa. Tapi Mang Kurip para mitra sadaya geus teu inget kana naon-naon. Sabab hayang ngabelaan ka anakna hayang nangkep deui Aki Jumin. Dah bener di dieu aing kudu begat si aki-aki peote. Sabab moal salah deui pasti bakal ka dieu ngaliwatna. Aing mah hayang nyaho tempat cicingna di mana ayeuna nya? Ceuk Mang Kurip dina hatena tuluy ngeteyep ka sisi jalan. Nyumput di dinya bari nalingakeun di jalan. Bisi aya nu ngaliwat teu kanyahoan. Reungit jeung rametuk anu napuk teu dirasa panon melong ka jalan nu ngan ukur remeng-remeng. Mun hayang sidik teh kudu molotot salila-lila. Sabab mun ngiceup sok kalah ka asa buburi nyayan. Mang Kurip usaha satekah pola pikeun nalingakeun nu aya di jalan. Manehna ngahep-hep bari jajantung ratug hate deg-degan, pikiran kumalayang kanu angang. Muga-muga we anak jeung pamajikan ulah anu ngaganggu. Kahayang teh si Jumin jeung si Ruhya ulah datang ka imah aing sabab mun aya naon-naon moal kanyahoan. Da aing aya di dieu. Tapi lamun teh mah si Jumin aya ka dieu tangtu kanyahoan ngaliwatna. Ku aing rek dituturkeun ngarah kanyahoan nyumputna. Nah di lemur mana nya? Nah di lemur Cilajak keneh atawa geus ini ka tempat sejen? Da pasti ayeuna teh. Dae naon teh moal daekeun cicing di imahna. Ceuk Mang Kurip teu weleh ngumpat ka Aki Jumin. Bari panon tetep melongka ka jalan bisi aya nu ngaliwat teh kanyahoan. Kira-kira heuleut saja Mang Kurip curinghak sabab kadenge sada aya nu leumpang di jalan. Sarta aya sorak kalakai nu katincak pating korosak.
Mangkurip ati-ati pisan panon geus mencerong bae ka jalan. Hayang sidik kanu ngaliwat jajantung beki ratug hatena lelenyapan. Yakin anu ngaliwat sigana musuh ieu teh sabab urang Cibonteng teraliar wayah kieu. Da lain mangsana init-initan ieu teh keun sia diintip ku aing manasaha nu sanyana. Mangkurip beki tatan-tatan panon mencerong ka jalan ari sirah rada ngelok kanu buni ngarah teu kanyahoan ku nu ngaliwat. Akhirna lar aya nu ngaliwat. Dua jalma nu kacida salsena teu jiga-jiga rusuh atawa gugup. Nu pangheulana rada bongkok, ari nu pandeuri jag-jag keneh sarta katara jiga mayang deui jalma. Puguh Mangkurip meuni ngajenghok, lantaran pikiranna geus tegjang kagoreng kanu duaan sabab yakin nu ngaliwat teh nyurigakeun. Para mitra kaomdang, harita Mangkurip ngahuleng tuluy nyarita. Masya Allah, nah geuning jiga mawa jelema dipapayang kawas mawa mayit. Nah saha eta teh nu sanyana nya? Hanya kal poek teu pati sidik kana beungeutna. Ngan yakin eta teh si Ruhya jeung Aki Jumin sigana mah da beda dina rigigna. Be, palang siang tas maling anak aing ye. Kumaha mun nya ye? Cilaka mangkaning eueuh batur. Lamun dilawan ku sorangan moal kuat sabab aing teu boga ilmu nu cukup pikeun ngalawanan Aki Jumin. Ari diantep sok sieun matak cilaka ka anak aing atawa bisi teu katewak. Kudu kumaha nya nabalik heula kitu ngabejaan ka batur. Salah deui lantaran musuh bakal jauh manten jeung moal kanyahoan tujuanana. Kudu kumaha ye mun geus kieu ye aing ye. Mangkurip mikir jroning hatena. Panon tetep mureleng kanu ngaliwat malah ayeuna mah. Anu duaan teh para mitra geus ngaliwatan ka Mangkurip sarta ayeuna katempo pundukna kanyahoan tukangna. Mangkurip can wani bijil tina panyumputanana lantaran bisi kanyahoan kuno diintipna. Sanggeus mikir dalila sarta nu duaan geus rada anggang. Mangkurip boga hiji putusan tuluy ngeteyep lalaunan bijil tina panyumputan rek ngalungtik musuh nu dua teh. Wah, teu kudu asa-asa yeuna mah teh di jalan iwati kudu dituturkeun ka tempatna. Aja nepi ka kumaha bae ge lah dituturkeun ku aing. Bismillahirrahmanirrahim. Ceuk hate Mangkurip tuluy ngalugas bedog pikeun ngajaga sagala rupa kamungkinan. Geus kitu ngeteyep lalaunan nuturkeun anu duaan, bari tetep ati-ati jeung waspada. Nu duaan beuki lila beuki jauh ti lemur Cibonteng tetep dituturkeun ku Mangkurip ti kajauhan. Mun jalanna pungkal pengko jeung hieum, Mangkurip sok rada deukeut nuturkeunana ngan lamun jalan lempeng jeung rada hegar, sok rada anggang da sieun kanyahoan. Nu akhirna tepi ka jalan lempeng tengah sawah. Atu jalan rada caang ayeuna mah malah langit katara leuwih bengras. Aya bentang nu temong, Mangkurip teu wani deukeut nuturkeunana lantaran sieun katohyan ku musuhna. Yakin pisan ye, nu duaan teh musuh aing pasti mawa anak aing. Kurang ajar sia Jumin, sia kolot-kolot ngagugulung kagogoreng. Kagorengan wungkul ka incu ngawarah teu bener, rasakeun sia. Dina hiji mangsa bakal ngaringkuk deui di pangberokan deuleu. Atawa modar sekalian ku aing ayeuna rek dituturkeun aja nepi ka sisi langit ge. Aing kapaksa dituturkeun. Kapaksa aing ngantep heula ayeuna lantaran aing rumasa teu wani tarung. Mangkurip ngupat dina hatena. Panonna mureleng ka Aki Jumin jeung Ruhya harita beuki jelas katempo najan anggang da caang kahibaran ku cahaya bentang nu geus mimiti barana. Ari Aki Jumin jeung Ruhya boga rasa yen dirina aman. Lantaran geus jauh ti lemur Cibonteng duanana laleumpang kalayan tenang. Teu rarat-reret kagigir jeung teu nyangka yen bakal aya nu nuturkeun. Atuh bari lumampah teh bisa ngobrol duaan bangun tumaninah naker. Ruhya, ayeuna mah kapaksa ulah ka lemur balik teh euy. Lantaran lamun dibawa ka lemur bakal cilaka sia. Bakal diganggu ku tua kampung nu somong euy. Urang kapaksa kudu nyumput di nu aman jeung buni ngarah teteg kana hate. Jeung ulah nu ngaganggu pokona mah. Ceuk Aki Jumin nyarita tatag jeung bentes. Ku Mangkurip kadenge kalayan jelas lantaran sora Aki Jumin kabawa angin leutik nu ngahiliwir nu datang ti hareup atuh meuli curing hak Mangkurip teh. Mun ceulina jiga anjing mah moal burung rancung bakat ku hayang tegas ngadengekeunana. Nya kieu mah kudu nyumput heula urang teh lah. Mara teu buru-buru kapanggih ku urang Cibonteng. Jeung di kuring mah hayang tenang we ngagugulung gelis. Moal beunang kabur ayeuna mah lah. Kamana tempat nu hade kieu lah? Ka sawah buat atawa ka kebon bako?
Ya harita teh para mitra nemalan sora leuwih tarik batan akina. Beki yakin kadenge ku mangkurip matak bungah jeung matak gede harapan. Mangkurip hatena deg-degan. Teu kudu bingung urang bawa karangon nu di sawah legok. Jawab Aki Jumin tegas tiga teu mikir deui. Lantaran didinya mah alus tempatna buni jeung moal aya nu nyahoeun da jauh ti lembur. Ari sawah legok teh hiji tempat milik Aki Jumin. Didinya aya sawah jeung kebon palawija, aya saung rangon anu gede jeung buni. Bener kadinya kieu lah. Satuju kurang mah. Beres lah. Ruhya bungaheun atuh ngomong beuki tarik, leungeun nu cangkeul teu dipalire da betah mayang nu geulis nu harita teh teu bisa walakaya. Sababahamna dibakem leungeun satengah diringkus ngarah cicing. Nya kitu. Tapi maneh kudu hati-hati bisa aya jalma nu nyusul. Mun sakira can aman mah ulah waka diganggu awewe teh euy. Kudu aman heula jeung kudu keuna kana waktu nu lalu asa ngara-karasa sugema euy. Ceuk Aki Jumin mepelingan ka incuna. Ngarah terusuh teuing murah kancengan. Beres lah da kuring boga pikiran atuh Ki. Moal gagaba sabab rubasa lamun gagama bacilaka bagianana. Kacontohan kudu ti heula. Teu nurut ka Aki teh buahna balai gede. Hena rek hati-hati bisi kawas nu ti heula bisi aya mamalana ka diri kuring. Ceuk Ruhya. Manehna sadar jeung yen gagabah teh gurung gusuh teh goreng da geus karasa akibatna. Aki Jumin teu ngomong deui bari leumpang ngabijilkeun padudan, terus udud bari leumpang haseup bako meuni seungit ka ameu ku mangkurip anu nuturkeun pandeuri. Sedeng mangkurip meuni renghap ranjug nahan napas ngadedengekeun obrolan musuhna nu matak panas kana hate. Sabab yakin mamawa anakna nu bakal dimangsa ku si Ruhya, atuh mangkurip meuni kakerot bakat ku ambek. Mun teu buru-buru sadar kana kaayaan mah jigana teh moal buru ngagorobok nangtang Aki Jumin ngajak tarung didinya. Ngan untung mangkurip kaburu sadar inget kana kakuatan dirina anu hengker. Watos na seep dia para mitra deh.